poe emang spesial sadewa ieu teh. Aya nu ninta gawe cenah kene wae. Manahan teu boga duit kantong ini saros banget. Ngarusian kantong oge aing mah. Spot tanggal poloti. Kang, Naon sih iya budak perne can dieusian Kang, manis kandak dipunten, punten. gadag ai PRT ngan di bere-berekeun wae ka Kang Sok bejana tuh. Sok aya naon coba. Arikis artinya naon? Kis. Eh, Ai kis mah cipok ngecium. Kis teh. jadi naon? Kis cium. Cium tulisnya. Lain tadi nanya. Terus Kang, ari pray artinya naon pray? Ai pray teh berarti artinya berdoa. Wow. Berdoanya. Pray dan pray. Terus naon yang ngomong teh pray. Kis pray Kang artinya naon? Hiluk teh nyaho ai kis pray mah berarti kan pelicin pakaian meureunnan, lembut pakaian, supaya gosok teh. Itu jadinya licin. Hiluk teh nyaho kene ai kis pray tanya kana baturna kis pray. Ari mi artinya naon Kang? Mi. Naon sih mi? Cuman pa mi, naon mi? Tuh. Mi mai eta mah. Oh, Mai. artinya naon Kang? Ai mai teh artinya saya. Saya. Mai. Babi Kang. Babi artinya babi. Babi cenah. Baby meureunnan. Bacana mah baby. Oh, Babi. meureun. Naon Kang? Macam. Baby teh orok. Arok. My baby Kang artinya naon? Jenis nanya teh wae. My baby sok dicek, sok dibawa wae. Oge sok wae tekan budak. Minyak telon. Oh, My baby. Tengok ya minyak geus telon. Kang, beres. Tuh kan pinter Kang bahasa Inggrisna ieu. Akang teh atuh. Makana nyai nanyakeun ka Akang ge beres kan budak. Nah kan mau spesial tim 5 negara nya mah bahasa kokonawe ge nyaho. Ke ibu rak ke Duduk we bisa kan bahasa situ. Budak sepunten ya ke guruna sugan bener kabehnya Kang ya. Geus Bahasa Inggris. bener eta. Nuhun Kang. Nilai 10. Nuhun ya.